Riseun kieu nya nen euy. Nya tabah. Aya sakapeung masok sih. Nu beunghar bikin beunghar. Nu balangsak bikin balangsak mah nya. Nya tabah. Iwal sabar ayeuna mah Bang. Emang bener euy nu beunghar makin beunghar Yang kaya makin kaya. Nya ta. Tuh, itu gitu jelema beunghar si Haji. Saji. Oh si Haji. Heeh. Ngajual kembang deh anu hareupeun imahna. Kemang. Heeh, ngampikeun ka 200 juta euy. Kelanen. Ari si Haji eta kembang naon nepi ka 200 juta kitu euy, urang mah loba kembang mah. Ari kembangna mah kembang biasa. Heeh. Mun ari si Haji mah ngajual kembangna berikut jeung imahna. Anjay. Aduh, aing ngurung sini kudu duit euy. Kudu ngejam duit ka saha deui atuh teh. Aduh. Wah, subone itu urang teh lagi hutang teh euy. Iya. Urang teh lagi hutang mana teh anu 1,5 juta. Ayo 1,5 juta. Aing mah tuh boga hutang 1,5 juta ka maneh. Boga ge 500.000 urang hutang mah. Sarua kene atus teh koplok. Anjay. Asa jenuh sorangan kieu mah euy. Si Bonen ka mana nya ieu teh? Biasana sok aya ka dieu euy. Dan Tah, geuninganan. Di mana? terus di mana-mana. Ah, halo. Yan. Rek aya tanyakeun euy. Emang rek tanya naon gitu maneh nen? Ieu rek nanyakeun. Ari basa beranak, lahirna normal apa disesar? Anjay. Dompet murah apa gitu sih kan teh ya. Bang. Pantesan Iya mang abdi teh menangkan dompet mah amang beneran tadi murah tuh. Bener. Kedah mang aduh. Kedah bener. Bener teh kedah Apa cita coba sih. Anjay. Nen, Woi, sakarasal euy. kumaha tuh? Ulin ka kota yeuh. Ke kota. Oh, Tapi teh, yeuh, ulin ka kota mah kudu boga duit gede, boga duit loba teh. oh, nah, marahal ya. Apa kumaha? Lain marahan, ya standar lah diintan di kota mah. Oh, Maksudnya mau duit sing loba teh. Ngarah bisa ngeraktir urang. Urang teh boga duit. Anjay. panas poe, nu ditungguan can datang. Nyiksa ieu banget. Oh, yo kieu aing mah. Kenaon bah di dieu euy. Ndaguan tuang cau. Bukan tahu Ayo, dituan. aing teu datang-datang, jol maneh. Naon? Bah, yo, di ditu mah aya budak hebat euy. Leutik-leutik geus jadi dokter. Nya ieu teh leutik keneh jadi dokter euy, hade atuh. Heeh, bener, serius urang mah. Tuh, aya pelang lagi gitu. Dokter anak cenah. Anjay. Tuh ning jelema teh. Diteteangan ku dewek euy.
Men, orang di teteangan sok jadi dia we. Kenapa? Tekera naon tadi ge di dieu. Aya naon? Urang rek nagih hutang ka maneh, maneh boga hutang ka urang. Aing mah deui. Emang hutang urang teh sabaraha sih? Ah, pokokna mah hutang maneh mah ku urang diitung-itung teh leuwih ti 1 juta, Nen. Anjir. Loba-loba teuing sih teh 1 juta. Nah, da sainget urang mah kur 300.000 utang urang mah. Wah, goboh 200.000. Hutang maneh teh nu kahiji 500, kadua 200, katilu 300, jadi 1 juta. Teuing atuh ya da ari urang mah pakan jelema teh hitungannya. Komo kana hutang mah. Anjay.